kitu mah atuh sinana anu ayeuna teh lain incu abah pituin mun kitu mah nya. Aki Mursid bari carinakdak. Laras abah. Mungarana mah tetep we karena nyaeta etang-etang gegentosna nu teu aya kitu maksud abdi teh bah. Pasuta oge nyaritana bari ngageuri harita teh. Atuh anak itu mah laras karena teh wijana pun anak panginten ieu teh nya. Gumilar ngadadak hesena keur nyaritana kasurung ku kabungahna anu pohara. Gening anak anu tahun-tahun ngaleungit teh ayeuna bisa kapanggih deui. Ya Allah, ya Robi. Tetela telepat deui ari kitu jalana mah. Nuhun Gusti Nu Maha Suci. Katampi rahmati Gusti teh. Urang wajib syukur kanu agung mujasmedi ka Gusti Nu Maha Suci. Allah Maha Uninga. Maha merhatikeun ku kersaning kudrat iradatna Gusti. Alhamdulillah. Putra jangu geuning aya keneh ieu teh. Wijana teh. Pamajid saterusna ngadoa ngebrehkeun kabungahna leuwih-leuwih lamun diingetkeun yen karna teh estuning hiji jajaka pilih tanding. Mung pun anak we nu lapur teh ieu teh aduh kamana si Ujang nya karna anu sanyatana kamana atuh ieu teh. Sora Pasuta mani les-lesan ampir teu kadenge. Ke. Dupi Surya, kapan manehna teh kukutanana Abah Jagur? Cenah manehna oge kenging nyulik deui. Gumilar curing hak bari ngareret ka Pamajid. Ai. Laresnya ke. Boa-boa ieu. Ciciren siga nama ieu boa-boa. Surya de. Pamajid ngareret ka Aki Mursid. Surya saha ye teh? Aki Mursid molohok bengong. Kieu ye ki. Surya urang Ujung Kulon. Ngawitanana mah manehna oge nyangka anak pituin Abah Jagur. Namung lami-lami kabuka oge yen manehna teh salaresna mah kenging nyulik. Waktos kamari ieu teh kantos sasarengan kabung bulang. Ayeuna Surya teh mios ka Ujung Kulon sareng pamurtala nyaeta bade merekesel ka Abah Jagur sejak naroskeun saha indung bapana anu salaresna. Tak kitu maksud Surya teh baris narengteng sareng merekesel ka Abah Jagur. Gumilar mere penjelasan di hareupeun sararea. Aduh tah muga-muga we atuh Gusti manehna teh lares pun anak Surya teh nyaeta karena anak simkuring. Mugi-mugi we Gusti Nu Maha Suci marengkeun kana kahoyong simkuring. Taca naon-naon oge Pasuta geus ngarasa bunga. Kieu we atuh ayeuna Masuta. Isukan teh sararea rek ka Ujung Kulon. Sakalian maneh milu supaya bisa leuwih tetela. Sugan we atuh naon-naon anu dicarioskeun ku Jang teh. Henteu nyalahan ieu teh. Aki Mursid mere bongbolongan ka Pasuta. Sumohon kitu we atuh ieu mah nya maksudna teh. Pasuta bari rutret ka sakur nu ngariung. Di ditu mah menta kasaluyuan meureun pang-pangna mah ti Gumilar. Laras mending oge urang sareng we ka Ujung Kulon. Mugi-mugi bae atuh ulah dugikeun ka mencog namung ku kereteg kaula mah. Mang moal lepat pun Surya teh putra emang ieu teh. Gumilar ngagedean hate Pasuta. Nya muga-muga we moal nya ari putra Jang tiasa kepenak deui ari pun anak teras ngereles. Duh asa piraku we ieu teh. Pasuta ayeuna mah bener-bener geus kahibur oge hatena. Geus karuhan kitu mah duduk perkara na Pamajid katut Gumilar pamitan ka Aki Mursid jeung ka Pasuta yen rek nyelang heula ka Cicapar. Isuk cenah subuh-subuh naker tangtu bakal disamper pikeun neruskeun dalam pahanana ka Ujung Kulon.
Nu tinggal kabeh oge eueuh anu teu ting haruleng leuwih-leuwih Mirah jeung Umi nu ti barang prung ngadarongeng oge pada miru nyaksian. Teu kira-kira ngarasa helok sarta kaget nahoreng si manahoreng karena anu ayeuna teh geuning kanyataanna mah lain lanceukna. Da karena anu asli mah aya anu nyulik. Anu sama sakali maranehanana mah teu aringeteun meus-meus acan. Lantaran kajadianana teh keur waktu maranehanana laleutik keneh pisan ku kitu teh mah kapan boh wijana nu ayeuna ngagunakeun ngaran Karna atawa karna asli anu ayeuna ngaranna Surya kapan sakitu umurna harita geus nincak 7 tahun tapi maranehanana sama sakali teu aringeteun kana naon-naon anu kajadian anu kaalaman ku maranehanana waktu keur budak. Ari Gumilar jeung pamajid anu ayeuna keur ngagerdig muru ka Cicapar teu wudu duanana oge bubudena mani marah mai lantaran geus bisa dipastikeun kalawan teu ham-ham deui yen Karna teh bener-bener wijana. Leuwih-leuwih Gumilar sajeroning leumpang teh manehna mah alewoh bae ngadongengkeun kahebatanana Karna. Teu sangka cenah sakitu ngora keneh mah geus ngapimilik pangabisa anu tingkatna geus luhur oge. Manehna pribadi waktu kamari ieu teh ngalakon padungdung jeung manehanana kapan kurang-kurang nama meh-mehan teu kuat Gumilar teh ngalawanan Karna alias Wijana. Ku kitu teh mah Jang teng-teng manuk teng anak merak kukuncungan. Jadi ceuk paribasa teh mah teng manuk teng bebenyit anak celeng uyah mah moal tara TS kaluhur. Kitu ari ceuk Bapa mah Jang Pamajidnya kakak bari ngaret ka Gumilar nu harita keur leumpang ngarendeng. Saha nu ngawarahna nyapanya? Hebat kitu eta budak. Gumilar nanya ka pamajid. Nah, moal teu ku pamursid Jang eta geuning cariosan tadi kapan Bah Jagur oge ngalakonan kasoran ku manehanana teh. Mohonnya eta abdi mah kaget ku kakuatan dampaleungeun da pamajid. Karasan abdi kacerak. Nah aduh mani asa digegep ku besi-besi sareukeut kitu tah. Moal lepat Jang geuning pamurtala oge dugi kanyeng den kitu kulit leungeunna. Memang laras hebat Jang Karna Jang Jana teh. Cek pangrasa bapa asa teu acan aya elmu kitu di urang teh. Bawi raos bapa mah sanes warahan aki mursid eta mah Jang Tanggal sanes elmu anu nyebar di urang eta mah. Siga-siga rada beh ditu eta mah ting ti wetan ting di kulon eta elmu teh. Pokona malain luar di urang eta mah elmu teh eta elmu besot kitu mah. Pamajid ngayakinkeun dipake ngobrol mah teu karasa capek leumpang teh nyaho-nyaho geus anjog bae ka Wanaraja. Tidinya celak kana dokar nepi ka Cihuni. Disambung deui ku dokar nu kanangka pait nyimpang heula ka Pak Asmita kabeneran Nyi Arum tacan ka Cicapar deui ngan Ganjar jeung Agus tempo-tempo sok ngadon sarare di Cicapar tapi harita mah keur kumpul kabeh. Sari mah barang Gumilar ngarong heap teh mani teu sirikna ngarontok bakating ku sono. Ku kitu teh mah najan bener manehna geus nincak dewasa oge puguh ka Cidaronelna kana jadi bapa teh. Ongkoh eta pangrasana anak nunggal sari teh pantes mun ogona teh kabina-bina. Kumaha Ujang? Aya oge kelemang nanu dipaluh teh ieu teh. Maesih nu pangheula nananya sanggeus Gumilar jeung pamajid Daryuk di tengah imah sarerea ngariung. Alhamdulillah mah teu mubadir. Alhamdulillah urang patut muji syukur kanu agung mah. Hese capek teh geuning teu gaplah mah. Sanes kelemangna deui ieu mah. Da kitu mah. Ke. Kumaha ieu teh maksudna teh? Sanes kelemangna kumaha Jang tak kitu mah tah. Gumilar bari ngararet ka Nyi Arum anu riuk beungeut na bangun anu geus teu sabar. Kapendak kitu engkang si Ujang teh Kang? Geuning teu disakantanan dicana ka dieu atuh.
Nyi Arum bener geus teu sabar. Kapenak Jung. Yeuh, geus gede budak urang teh. Can waka bisa dibawa. Lantaran manehna teh keur init-initan geuningan. Gumilar bari ngarenyu nahan imutna nyaritana di ayai-ayai pisan kawas anu asa-asa, padahal mah manehna teh di corona ngadadak karasa seuseut akibat kebak ku kabungah teh ya. Nah nya geus kapanggih ieu teh. Nu bener ngomong teh ya. Maesi ayeuna mah nu teu sabar. Muhun mak tos kapendak. Mung ayeuna manehna nuju ka ujung kulon. Ka abdi can nyahoeun yen bapakna margi ieu teh nembe menak keterangan ti nu ngukutna ti pasuta urang lembur gadog kitu tah. Geuning eta meunang kateranganna mah tinu deekna kerahanan eta teh. Pak Asmita ngariuk kaget. Sumuhun Abah. Namun ngawitan menak keteranganna mah waktos abdi anjog ka Bungbulang. Margi bah jagur teh nuju aya di dinya. Nya penak di jalan. Manehna nerangkeun yen si Ujang teh cenah kapungkur oge aya nu ngarebut ku pamursid nu calikna di Bungbulang. Teras ku abdi teh dibujeng. Namun pamursid mah keukeuh eta teh bah. Yen si Ujang teh incuna cenah. Putra pasuta ti lembur gadog. Nya kumargi ngaraos panasaran, teras we dibujeng ka gadog, nu akhirna mah ngagorehel geuningan. Ngagorehel kumaha eta teh Sumuhun maksad teh, leres nu kantos direbut ku pamursid teh si Ujang. Malih mah Abah, upami diemut nu langkung paos mah kanggo napakuran kakawasaanna pangeran. Nya leres agungna Gusti Allah teh Abah. Kirang-kirang namah matak helok upami ngemutkeun kersa mantenna. Geuda saperto si Ujang, kapan langkung ti payun tos ditepungkeun sareng sari. Malih sareng pamajid sanes kanten nyaeta waktos ngadongdon para menak sukan-sukan di situ bageunit teh ya. Tak kitu tah. Gumilar dina namatkeun keteranganana bari ngarelet ka pamajid. Teu acan Abah, sarima teu acan tepang sareng Kang Jana. Kitunya Aki, teu acan apaan? Sari gancang nempas bari ngareret deui ka pamajid. Red ka Agus di ditu nama supaya diheueuhan lantaran kapan waktu lalajo ka di situ bageunit teh babarengan jeung pamajid katut Agus. Nya tang tu we moal ngarasa sari mah. Lantaran puguh itu ieu oge pada teu wawuh. Geura ke ku Abah urang dongengkeun ti mimitina. Dedek-dek bae ku Gumilar diterangkeun ditetek taya nu kaliwat. Diwincik diwiji-wiji dipedara dibajar beaskeun didongengkeun nepi ka bubuk leutikna sangkan kahartieun kudu ngadarengikeunana. Ti mimiti ini nepi ka harita anjog deui ka nangka pait ditetek taya nu kaliwat. Nya teu wudu atuh kabeh oge eueuh anu teu pating polohok. Komo sari mah jeung Agus. Lantaran kapan maranehanana mah geus leuwih ti wawuh jeung anu ngaran Karna teh. Leuwih-leuwih sari sajabana ti geus wawuh teh malah kungsi mecak pangabisana Karna sagala rupa. Komo ariras kana dirina hayo sari teh make boga pikir kadua leutik make bogoh sagala rupa. Ari si horeng teh lamun seug kanyahoan ku indung bapakna tada teuing matak era paradana sari teh ngalakonan bogoh kalanceuk sorangan. Tak kitu ku acan dipanggihkeun mah atawa can kabuka rusiahna. Yen karena teh nyaeta wijana lanceukna sari pribadi. Kutan itulah lakona. Laras agungna nu maha kawasa teh pikeun nu kurang-kurang iman ka pangeran mah moal boga kayakinan yen tepungna si Ujang jeung si Nyai desanya nambah memang kersana Gusti nu maha kawasa. Ngahaya ditepungkeun ngan urangna bae anu lolong bonconong. Ari eta cenah budakna Kisuta nu diculikna teh aku maha cenah bejakna eta teh asa can ngarti kitu ari Abah mah
Pak Asmita saterusna ngasongkeun pananya ka Gumilar. Rupina upami telepat mah jadi putra Pasuta teh pun Surya. Margi manehanana teh salaras nama kukutanana Mbah Jagur. Sareng kenging nyulik deui. Laras kitunya Pamajid. Gumilar ngaredet ka Pamajid. Muhun laras eta teh. Mung ayeuna mah kantun ngalawungkeun bae sareng Mbah Jagur. Pamajid ngahaminan. Surya. Eta Surya nu baretro ngajorang teh peuting-peuting ka Cicapar kitunya. Pak Asmita bagi kaget harita teh. Laras eta Abah. Ari eta budak awewe nasahanya. Pak Asmita nanyakeun Ipah. Eta teh putrana Kang Jamian Abah. La ilaha illallah. Kudan deh. Beh nama ieu teh runtuyan nalakon urang baheula geuning Tisalah tina sisindiran. Cek tetembangan barudak sakola geuningan. Eling mangga eling rumingkang di bumi alam. Ulah kasasarnya lampah bisik katempuhan. Nyaw kumaha terus nama poho deui dede. Da geus kolot maklum ayeuna mah geus teu bisa geus raruanu poho kitu geus kolot mah. Nada urang mah asana teh henteu kasasar lampah Abah. Laras kapungkur ributan di Meramare namung kapan urang mah sejak nanyerikeun keadilan kitu maksud abi teh. Gumilar saolah-olah nu nyela kana pamanggih bapana lantaran adik karasana ku Gumilar mah pangna kakeunaan ku musibat nepi ka leungit anak teh dilantarankeun ku sasarna kalakuan. Nu sasarna mah Mbah Jagur tapi ari nu katempuhanana urang. Dah ayeuna mah keuna kana sisindiran belak cabe jadi bonteng urang mah boga maksud hade tapi buahna jadi goreng kitu dah. Hehehe kitunya Pamajidnya. Pak Asmita bari ngahehe ngaredet ka Pamajid. Pamajid oge nimalanana bari ngahehe pang-pang nama hayang seurih ku polahna Pak Asmita kasemes ku Gumilar harita teh. Ari rek ka ujung kulon teh iraha atuh ujang ieu teh. Karang ngobrol nu lain-lain wae eta teh. Enjing mah mung bade nyimpang heula ka gadog kitu supados sasarengan. Margi Pasuta oge bade ka ditu sakantenan bade maluruh putrana anu jenengan Surya teh ya. Tos kapendak mah engal-engal we atuh canak mulih engkang. Ulah lami-lami abdi teu kiat hayang ningali budak geus sagede kumaha. Tang tu atuh Jum. Sari meureun geus sonoun kalanceukna. Gumilar ngaredet ka anakna anu keur ngeluk tungkul. Memang Sari mah harita teh keur uleng mikiran kajadian-kajadian anu geus kaalaman ku manehanana. Raska karna nu tetela ayeuna mah geuning lanceukna pituin, lanceukna pituin eta para kanca. Raska Surya anu keur waktu tadi mah Sari teh make boga rasa cecep sagala ka Surya teh dume Surya teh kungsi rek mahala ka bapana. Tapi naha ayeuna bet make nyeredet sagala gamparan adeg-adegna Surya make hayoh kokolebatan teu sidikna napal dina bibir panon Sari. Tapi ras manehna inget ka Ipah mojang hideung santen anu salila na ngikintil ka Surya hatena bet kalah kabeuki nyeblak kawas-kawas anu sieun karebut hancengan. Geus timbul rasa katresna dina hate Sari ka Surya waktu harita. Antukna Sari ngarahuh kawas anu capek ret manehna nyeueung kalawang anu kebeneran pantokna molongo. Terus manehna mencrong bangun aya anu keur dititenan. Tapi ari sanyatana mah ngan saukur mencrong kosong. Da ari panon batina mah terus nuturkeun lelemutanana. Kumalayang teu puguh ka mana eunteupna ngan anu nyata ayeuna dina mielingna ka Surya kalah ka beuki antep beuki lebay beuki rosa karasana ngagendam kana rasa Sari waktu harita.
Cag urang tunah heula kaayaan gumilar jeung saparakanca nu ayeuna di Cicapar. Urang malikan deui kaayaan Bah Jamrong jeung Bah Bejo oge Bah Jagur. Colad lingirikna beda tinu duaan. Bah Jamrong keur diiringkeun ku Bah Jagur jeung Bah Bejo. Nu sanajan ieu dua jago jejebolan teh mun ukur tangtunganana. Nu sanajan ieu dua jago jejebolan teh mun diukur tangtunganana memang aya onyoina ti lumrahna manusia biasa. Tapi ari ka Bah Jamrong mah teu nempil, masih keneh eleh badag eleh jangkung. Istuning Bah Jamrong mah ngalingirik mun di wayang mah kawas Bratasena meureunnan atawa Bima teh ya. Harita keur ngagerdi geus anjog ka ujung kulon. Nu diburu-buru teh imahna jamian lantaran Bah Jamrong geus teu sabar hayang geura nyaho jungkrengna karna oge hayang geura mecak jajatena karna nepi ka mana cenah pangawasana mana nangtang ka Jawara Banten anu asli teh. Nah eta Bah Jamrong. Ari Jol datang sarta geus dituduhkeun imahna. Anak gero teh Bah Jamrong sorakna mani geuman hanaruan, sorak anu saimbang jeung jirimna. Katambah dieusi kudaya pilempeuhan. Kurang-kurangna bisa ngawasa diri mah geus tangtu matak paeh teu bepuguh. Geremna sora pinuh ku sima. Malah semu-semu anu ngageleger. Teu beda ti galula laut kidul anu geus kakoncara hebatna sarta angkerna. Yoy, mana nu ngaran si Karna? Mana nu ngaran si Karna? Coba gura bijil. Gura sang harupan kaula si Jamrong ti Banten. Ya si Jamrong ti Banten. Bah Jamrong barinya kakak seuri. Puguh we nu di jero imah teu kira-kira ngarenjagna. Teu gugur teu angin jol-jol jelebet ngadenge sora gelap tengah poe erang-erengan. Eta we ipah nepi ka ngagajrok tina tempat tiupna ngarangkul ka pajamian. Sedang pajamian sorangan ngadadak awakna ngadegdeg teu beda tinu lilinieun. Bibir panona beuki krep kucap kiceupna nanakeun geterna jajantung nu keur motah. Kareubasan ku sora anu ngageleger di buruan. Ngan karna kawasna teh tetep panger teh karna mah tapi ari beungeutna mah teu burung nyiak pias. Curung kunung manehna nangtung ngetayep murupan toh hareup jelas kadenge sora anu ngaclebet teh nangtang ka manehanana. Surya nu harita keur gogoleran di rohangan dapur manehna keur lelenyepan bari ngababengkang dina bangku awi. Nepi ka Surya ngakorempal anu saterusna ragrag kahanap korejat manehna hudang. Terus luncat ka tengah imah kasampak pajamian jeung ipah keur patangkep-tangkep sedengkeun karna geus ngajengjen nangtung nyang hareupan panto. Curelat Surya katukangeun karna harita teh. Aya naon anak? Aya naon? Surya nanya ngaharewos sorana harosos. Kawas nama euwah nu rek nimbulkeun rurusuh jaya. Biang rurusuh jiga nama ieu teh. Karna bari ngagebrai mukakeun panto. Ari breh teh. Tetela di buruan geus aya anu ngadago, jentulna oge geus matak paur. Dingirikna matak miris, cungkrengna matak keung, tukangeunana ngajarga Bah Jagur jeung Bah Bejo. Alah, geuning abah ieu teh. Pantasna teh aduh ieu mah yeuh. Surya teu kebat nyaritana kaburu aya anu nyelek manten kana ti korona. Duh. Moal salah. Rek ngadegkeun da rempon ieu mah lantaran nangtang ka kuring ieu mah yeuh. Bari celeng karena luncat ngacegak nyang hareupan nu ngadungkuk teu beda ti gajah bareuh teh. Yo
deh. Hah? Iya nu ngaran si Karna deh. Mbah Jamrong nanya na bari ngagagak sorana mata kesawan budak borangan. Manuk oge anu keur aya dina tatangkalan mani rabeng haliber pinah tempat. Teu pinu gawe. Memang kaula buktina. Ieu ngaran kaula Karna. Yo. Blak bak blak bak blak bak blak bak. Gening pentil. Pentil pisan ieu deh. Ya. Weruh Andika ka ngaing. Ngaing ye si Jamrong gegedug Banten ha. Kakara ayeuna kuring mah. Karena ngajawabna ponok. Kana maksud kaula. Mana weruh atuh tambah beja. Kaula masih poekeun ieu teh. Weruh kaki bejo. Memang kaula nyaho kaki bejo mah. Eta deki bejo teh naonan Andika ha? Urut lawan kaula. Dah. Ya. Kaula ieu teh lanceukna Ki Bejo. Waru ayeuna Andika kana maksud kaula karna ha? Waru abah henteu ha? Bisa dikira-kirakeun Mbah Jamrong. Sanggup yang harupan ngaing ha? Pasti Mbah Jamrong. Sakarep Andika bakal diladeni ku kaula. Yo. Tetela Andika telotik oge kuda kacang. Turunan ti kuningan meureun Andika teh nya kuda kacang. Dia eta kuda kacang. Teu kudu tetelepek Mbah Jamrong. Baeu rek kumaha Andika. Tetela Andika gede hati. Awas karna. Awas karna. Mbah Jamrong ukur ngaronjangkeun leungeunna anu maksudna rek newak beuheung. Tapi karena ngagentak nyingcet habak di leungeun Mbah Jamrong diketig. Mbah Jamrong jadi ngarego. Leungeun karasana ukur sing sireumeun. Geus kitu hiuk. Leungeun nu sakitu babaling binganana teh pinuh ku bulu teh nyebrut ngirimkeun peureupna nu gedena meh sarua jeung sirah orok. Tapi karena rikat ngolebat ka gigireudana jebrod ngirimkeun jurus cibaganit. Mbah Jamrong ukur ngagigeg. Yah, asa ditenggel ku sireum. Tananing manehna teh ngabimilik daya kekuatan anu kacidah hebatna. Kilek Mbah Jamrong malik maksudna rek terus narajang ngirimkeun deui panimpugna. Karena leuwih ringes manehna ngolebat bari ngirimkeun jurus jongjolong notog. Tapi sakali ieu mah Mbah Jamrong ngagentak nyangigirkeun badana nu ngajadikeun timbugan Karna kapaksa poos leuwih cilakana pisan pikeun Karna. Keur waktu manehna luncat ka gigir bari narik deui leungeunna Mbah Jamrong leuwih ti heula geus bisa neguh kana naon-naon anu bakal dilakukeun ku manehanana. Mbah Jamrong anu memang tangtungan badana kacida jangkung gedena ngalingirik lirik gajah bareuh ngan ukur majukeun sukuna dua lengkah pikeun nutup pingejatkeun Karna. Kukituna Karna jadi ngaranjug reuwas ngagentak manehna ngacaul ka tukang pikeun nyingkahan pibahayaeun. Tapi leungeun Mbah Jamrong anu memang panjang sakilat geus bisa ngarawel pundukna Karna. Sakali ngageuweungkeun badan Karna mani ngalayang anu saterusna ngagedebut ragragna nang kuban. Yoy, hop, yah, aduh, nah kalah kang ngojay di darat Karna. Karena ngojay di darat Karna. Kolejat Karna hudang deui. Seret
karena ruyung kawungna terus dipalangkeun hareupeun dadana. Bari hate mah kacidang ngarasa kagetna kakara ayeuna manehna nyang hareupan musuh nu sakitu hebatna. Ieu sababna nu matak manehna ayeuna rek ngagunakeun ruyung kawungna supaya teu ngahamur tanaga. Masih kene sanggup karna. Masih kene sanggup karna, kakara sakieu mah tacan naon-naon Jamrong. Sor atuh ari hayang modar mah. Ya. Hade. Tadi mah Jamrong. Hiat. Sakilat karena ngawangun pasangan si pecat nyawa beusat manehna muru ka Bah Jamrong. Kecring. Bah Jamrong pindah tempat. Manehna ngarasa paur oge barang mireungeuh gerakan nu jadi lawana, tapi karena terus nyeruntul nyusul tepus. Duk. Jurus si pecat nyawa kena kana sasaran ngan kulantaran tangtungan Bah Jamrong ka cida jangkungna. Ruyung kawungna anu dicekel ku leungeun kenca ukur bisa ngacepet kana beuheungna, sedang dua curug leungeun katuhuna dina gerakan cerali noktrok ngagajres kana angeunna Bah Jamrong. Tapi tetela Bah Jamrong kuatna teh lain lumayan. Sakitu tina lebah angeuna ngaperbei picil getih, tapi manehna terengrot sumawona nyebut aduh mah. Malah manehna kalah ka ngahyukeun dampal leungeunna rek dipake nimpug sirah karna orok kaya karna rikat ngagunakeun gerakan orai kobra cetruk. Salali noktrok ayeuna mah ngahakan iga dina waktu manehna ngolebat meuntas ka beulah katuhu. Ruyungna geus pindah kana leungeun katuhu cedak. Bincurang Bah Jamrong dijejek hiuk ruyungna ngubeng belentrang kena kana sirah Bah Jamrong. Ditoron kitu mah kakara meureun aya karasana. Da buktina Bah Jamrong nepi ka dadalig degan. Sabot kitu keneh hiuk belentrang de sirahna ditimpah koloyong pru bae Bah Jamrong nyuuh. Getih tina lebah angen jeung tina lebah igana terus merebei ulaweran ngabaseuhan papakeanana Bah Jamrong waktu harita. Ya, mayar nu tali Jamrong. Karena ngakorobok. Bah Jamrong bener-bener kuat. Harita keneh oge gancang manehna ngorejat hudang deui. Nya lumayan nafsuna geus teu bisa dibendung lantaran ayeuna mah manehanana geus kungsi kabeunangan, malah nepi ka tatu di dua tempat pisan. Anu mun dirasakeun mah geus lain deui nyerina. Ku kituna sebrut bae manehna narajang, petalakuna teu beda ti bagong bayangan bae. Yoy, kurang ajar sia rasakeun. Hiup. Iya. Hap ya. Karena awas kana pibahayaeun, manehna ngagentak ngagunakeun gerakan serok nyusup cetruk ruyung kawungna notok iga. Bah Jamrong ngagrem teu beda ti maung lapar bari satekah polah nahan ka nyerina. Sedengkeun leungeunna mah geus ngaheat di luhur rek mapeg sirah karena ngagentak ngaporengkal maksudna rek neruskeun panarajangna ti gigir, tapi leungeun Bah Jamrong leuwih cepet datangna. Ngagejret kana sirah nu antukna karena teu bisa nahan deui badana, manehna ngagebruk nyuuh lungleng katiban teungelan ujungan nu bobotna ratusan kati. Curelat kabireungeuh suku Bah Jamrong ngacengkat taksiran rek nincak badana karena sanajan bari lungleng keneh karena rikat ngagorentelkeun awakna hiuk belentrang ruyung kawungna ngahanca bincurang. Bah Jamrong ukur ngacerete teu beda ti kuda ngadat. Sabot kitu karena ngaborengkal rek hudang, tapi gerakan suku Bah Jamrong nu memangna panjang tetela leuwih cepet datangna. Ngacedag dipake najong badan karena nu akibatna hebat oge karena ngalayang deui bae badana kapecelengkeun jauhna karanan dina ngagedebutna teh kacidap parnana manehna teu bisa gancang-gancang hudang. Rasakeun kurang ajar karena hap. Hiat. Aduh. Bah Jamrong nu memang nafsuna ayeuna mah geus mudal bener-bener ngageuweut manehna muru, maksudna karena rek terus digebot diluluh nepi ka pejet, tapi ngadadak Bah Jamrong kaneg lumpatna lantaran manehna ngarasa kaget dumeh kadenge sora anu ngawik-wik matak nyentarkeun kana hate.
Wik 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 wik. Wik 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 wik. Wik 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 wik. Manehna luak liuk ana breh tebet matak ngaranjug. Manehna neuleuh hiji manusia anu rurupaanana kacida hebatna. Buukna panjang di diaban keur nyebrut nyamperkeun ka manehanana. Nu taya lian ti pamurtala pangna harita datang lantaran disusulan ku Surya di bejaan yen karna ayeuna keur padungdung jeung Bah Jamrong bawa na Bah Jagur teh. Ai. Setan atau manusia ya dah? Yoi. Hari lain jelema teu buta deuleu sia. Pamurtala pinter pisan ngahualkeunana teh. Alah. Yo, ada lepas sia ditanya teh. Rek naon sia manto gadieu ha? Rek nyempal cucungik sia. Rek naon deuleu? Pangna sia ngaributkeun di dieu sia kurang ajar. Wik 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 wik. Pamurtala bari nulak cangkeng red kakarna anu keur disampeurkeun ku Surya jeung ku Ipah anu norojol ti jero imah tuturubun muru kanu keur ngajoprak harita teh. Aduh. Humayua si ajuri guris. Wani si ade haga aing. Teu wani kunaon? Buta terong sia. Ha? Pamurtala teh ti anta perah deui sebrut bae narajang ngabuskeun jurusna tutungkusan ti kanang wesi. Olo. Nya galak bener juri guris teh ha. Bah Jamrong bari ngalegot cilek Malik bari nyamberkeun jurusna rek nimpuk cukang irung. Tong loba bacot. Tong loba bacot dah. Tong loba bacot anjeun dah. Ha? Dasar buta kejul sia. Kurang ajar. Pamurtala anu geus hasil narik deui leungeunna lantaran tonyokanna poos, ngagendak manehna ngageser robah kuda-kuda kolebat kagigireun Bah Jamrong bari ngepretkeun buukna. Halo. Mama mangke cia teh ha. Naon ieu teh? Tong mama mangke sia ha. Bah Jamrong ngadadak ngomong na ngirung lantaran aya anu nyeleksek kana liang irungna nu dikaluarkeun tina buuk Pamurtala. Leboku sia buta edan sia. Pamurtala sakicep ngawangun gerakan rau kelong bareng jeung ngagaprukna ramo-ramo Pamurtala ngarames beuheung lawan. Tuurna geus manco dihanap anu saterusna ngapesot dadana Bah Jamrong. Puguh we sagadapan mah Bah Jamrong teh mani gegelep-gepan ngarasa eungeup nu lain dikieuna lantaran jalan napasna kacanet. Kakara leungeunna rek meta tuur Pamurtala geus ngageduk manten kana angeunna. Tapi sanajan kitu manehna tetep tahan. Sakilat manehna nyuwaikeun leungeunna ka luhur bari dibarengan ku majukeun badanna ka hareup. Tapi Pamurtala leuwih kesit waktu karasa dua leungeun musuhna rek muka gegepanana ngagentak manehna ngolebat kagigireun nu jadi lawan sarta terus nyamberkeun jurusna anu dingaranan si Samber Nyawa keuna pisan ngajedag kana beuheung. Ripuh-ripuh oge Bah Jamrong maksakeun Malik. Pamurtala ngagentak ngolebat deui bari ngepretkeun buukna. Tapi sakali ieu mah Bah Jamrong leuwih awas lantaran geus meunang pangalaman. Rikat manehna dongkok bari ngasupkeun panimpugna persis pisan keuna kana hulu angen. Bareng jeung ngadangheukeun Pamurtala sakilat Bah Jamrong newak buukna anu ririaban panjang kalawan ngagunakeun tanaga anu kacida hebatna ku manehna Pamurtala geus bisa dijungcungkeun di jantur buukna terus dipuntirkeun. Badan Pamurtala ngubeng luhureun sirah Bah Jamrong teu beda ti kolecer bae. Rasakeun si ajuri guris. Hap. Iya. Puguh we.
mun jalma sabong-brong mah sajabana ti bakal pegat teh buukna coplok tina kulit sirah pilaku make bisa menyat deui dipuihkeun kitu ku Bah Jamrong teh. Tapi pamurtala mah beda deui. Malah kapan samemehna jadi mitrana Aki Sidi Katut Gumilar, manehna teh geus kaceluk ka Kanang Ewuh kakoncara ka jana pria. Ngamilik ilmu batin anu teu wajar sasat muhid kadedemit wawuh jeung para lelemut. Kukituna ayeuna dina mangsa manehna keur ngaranapan bahayana nu kacida hebatna. Kalawan sakieu pisan geus bisa ngawasa dirina. Nu tumrapna ka Bah Jamrong teu kira-kira ngaranjugna lantaran badan pamurtala anu keur digoengkeun di luhur ngadadak karasana berat. Leuwih-leuwih manehna ngarasa reuasna lantaran kalawan teu kanyahoan deui suku pamurtala duanana ujug-ujug ngarangkul kana cangkengna. Badan pamurtala jadi nangkod kana dadana sarta buukna geus leupas tina panyekelna nu pikeun manehanana mah jadi beuki tambah reuas bae lantaran karasa geus eungap hese ngamekan si horeng teh leungeun pamurtala duanana geus ngagegep kana beuheungna dina gerakan rau kelong teh. Rasakeun si Jamrong, ha? Tapi sanajan kitu Bah Jamrong teu leungit ingetanana. Memang bener-bener manehanana teh tingkat pangabisana geus kacida hebatna. Nyahoyeun dirina keur nyang hareupan bahaya pipaeheun. Sakilat manehna ngagunakeun teungeulan kepang padingdang. Ngajedak keuna ngahanca dua gigirna pamurtala. Pamurtala ayeuna mah nu ngaranjug ngagegepna rada ngenoran sedang badana semu ngadangheu ka tukang. Teu tamparah deui Bah Jamrong terus ngagunakeun jurus kemarna dina gerakan gugur gunung ngahanca dada pamurtala anu keur ngadangheuak. Akibatna memang kacida hebatna. Pamurtala nepi ka ngaceleng sarta ngagubragna persis kadeukeut Bah Jagur jeung Bah Bejo harita teh.